Ngendong di puskesmas maturan teteh lahiran. Nah jadi caritana poe ieu teteh lahiran alhamdulillah nya barudak ieu lahirana di puskesmas Bojongmanik. Atuh lumayan jauh lamun ti Pasir Nangka mah ngeun bae pan kuari mah lahiran teh dak kudu di puskesmas cenah ge haju mah urang mah atuh ngikuti bae sebagai warga negara Indonesia yang patuh aturan. Tah di dia alhamdulillah nya barudak dibere dahar ngeun bae atuh heudak pasena mah endungan laju ieu ku salakina di daharna atuh daripada bangka. Dan tidak lupa di dia aing nyer cai nek meuli cai jeung meuli gorengan dak ieu ge subuh keneh caritana ieu. Atuh jang geus ngendong sagala ieu di dieu budak nya aja awal proses keur lahiranna mah aing teu midio atuh dak boro-boro ku midio aing ku geus panikna bae ge lain cik paribasa. Atuh pan aing geus kieu mah ngeunaheun nek midio nek ngopi nek seuseurian pan aing geus kaluar mah dak plong benyah rarasana. Atuh ja orokna can kaluar mah boro-boro ku hayang barang dahar tibra ge teu sare ieu mah geus pan kuari aing geus nek siap-siap deui be pan balik dak ieu jangan sapeuting ngendong nage. Laju tidak lupa ya aing berkemas horeng dak nya sebelum pulang cenah ge kuari mah kudu fotografer heulanan ieu photoshoot dak pokona mah foto beh ieu orokna dipoto heula. Untungna bae ieu budak leutik he deuleu anteng nyahoan budak he nya kuari mah zaman kamera meureun deuleu atuh dipoto ge pantadaikeun mewek ieu budak leutik tah biasa dak kuari mah di dieu ge geus canggih beh. Foto-foto geus selesai di dieu geus siap ye dak nek balik janu ngajemputna alhamdulillah geus datang. Tah di dieu ge dak diteangna ku mobil losbak atuh mobil losbak ge nu batur dak lain nu aing acan ja aing mah boro-boro ku boga mobil atuh ja boro-boro ku nu bagus nu goreng ge teu boga. Ngeun alhamdulillah na ieu kakanya dak cicing jeung dinu sugih dinu mantri aibju sagala ge dak ieu mobil sagala naon oge atuh tinggal make pangaruh bae ieu geus OTW be pokona mah balik alhamdulillah.